15 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Deni Saripudin. Hari ini Deni Saripudin meliput pernikahan adat Sunda ya. Ini berada di Kampung Babakan Loa yang berada di wilayah Kecamatan Banjarresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat ya. Nah, dan ini rombongan dari calon mempelai kayaknya baru tiba di lokasi ya sahabat. Bagaimana keseruannya, yuk simak terus videonya. Bu, rombongan tim mana itu, Bu? Di mana Tarogong? Oh, Tarogong. Tabu sabaran namanya di itu? Tabu dalapan. Lancarnya punya? Oh iya, lancar acara. Wartawan. Ini persiapannya menuju lokasi. Tuh, Neng, jauh. Cek, 1, 2, cek. Rombongan dari calon mempelai prianya ya sudah mulai menuju ke lokasi acara sahabat ya. Ini melintas ya di pinggiran jalan raya. أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور سكنا مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا مرحبا أشرق البدر علينا مرحبا مرحبا فاختفت من مرحبا Brejeng Sumpi rombongan semoga sadayana alhamdulillah aya dina tempat anu tos disariakeun ku sebel maqasid mengabelah jeung Sumpi. Marhaban ya marhaban
sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal ke kamera mama, nah gitu mama. Cekap meninggal ke payung, kasih senyuman terbaiknya mama. Masih tahan. Cekap mama tiasa diwiatkan heula bangga, diwiatkan heula saling salaman, cipika-cipiki mama. Alhamdulillah, hatur nuhun mama. Kalau selanjutnya mama tiasa Antaran pernikahannya ya diserahkan ke calon. Di estafet ya mas. Misalnya orang sadayana sejak baris nyakseni prosesi anu inti maka prosesi akun nikah atau wis dewa calon panganten. Supados acarana ieu dinabahin mapan sumangga Bapak Ibu biasa direngsekeun heula kanggo cacanakanana di estafet. Maju kan dia. Bagi Bapak Ibu samirau akad nikah supados acara akad nikah antawis dua calon pengantin aya dina kahidmatan. Hatur punten Bapak Ibu anu kahiji salami prosesi akad nikah berlangsung supados ieu acara aya dina kahidmatan. Hatur Bapak Ibu anu nyeunap handphone atau nepi HP salami prosesi akad nikah berlangsung nyuhunkeun di silentkeun nepi digetarkeun heula sakedah. Oke hatur Bapak Ibu anu nyeunap murang kali anu masih keneh alih salami prosesi akad nikah berlangsung nyuhunkeun ditenangkeun heula sakedah supados teu ngawadakeun acara akad. Kang Bruce Lee, kumaha tos ya? Siap, alhamdulillah. Alhamdulillah meyakinkan. Ieu teh nikah teh bade ka saha? Neng Megi. Neng Megi. Aduh, masya Allah ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan urang sawadaya urang sami doakeun heula ieu Kang Bruce Lee sareng Megi mudah-mudahan dibapaneun kalancaran. Oke sing dijantankeun keluarga nu sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Kang Bruce Lee, urang sami-sami hadirkeun ieu calon pengantin istri. Kang Bruce Lee geser-geser ka palih di. Banget biasa dikatengahkeun wae. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi innahu huwal ghafurur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda Muhammad Hikmah Bruce Lee, saya nikahkan dan kawinkan anak saya kepada anak kandung saya yang bernama Megi Melvia dengan mas kawin perhiasan emas 15 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Megi Melvia binti Bapak Ajeng Ahmad dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Kap sah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala bi sahabati rasulillahi ajma'in
amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awalin wa sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa baina mimmi kama jama'ata baina Adam wa Hawa wa kama alaka baina Musa wa Harun wa kama Bismillahirrahmanirrahim. Abdi nyuhunkeun disaksian kasadayana nu hadir bade masrakeun mas kawin ka Megi Melvia, istri saya, ka bojo Abi anu geulis selalu tersenyum 15 gram dibayar kontan. Nabi abdi dibayar mas kawin ku caroge abdi nunamina Muhammad Hikmah Busli nu kasep nu gagah nu bager nu tepedit nu sayang ka abi berupa emas 15 gram dibayar kontan. Kan abi janji bade satya satuhu kacara ke abi, insyaallah mas kawin ku abdi bade digunakan sakumaha mestina. Jazakallahu khairan katsiran. Jadi anyu ke ayat Sedihlah pangatnya bari dipoto duaan Maulabing simkering yang kerotosan sekitar 5 ke 10 menit supaya aya anu ngalalangkung ka area payun pelaminan. Tilu dibuatkan. Alhamdulillah disebut pandangan mamana Abrusli teh Megi. Alhamdulillah, masya Allah cekap mama Abrusli raos Abrusli. Nah, kalau sabar senadunya. Oke siapnya, oke. Tapi apa sih talan teh? Atas alhamdulillah. Ini hitungan kaki lu langsung dibawakan deh. Ini hitungan hiji, 2, 3 dibawakan. Alhamdulillah disebut pandangan. Mama hatur nuhun biasa cari pika tempatnya masing-masing. Mangga eueuh bilih kabubulan, nya bilih kabubulan, bilih malah. Ya namanya abi MC sambil ngasuh ya. Rizki simbol Rizki kalau panganten sakali. Oke hatur punten Bapak Ibu, kamu anu biasa digeser heula teras ka bali dieu. Kamu mangga mama diantos wae di panggung hiburan. Mangga kalau keluarga besar anu bade ngiring ngawula oge mangga biasa langsung ka luhur panggung hiburan. Cara sawer panganten ya kan. Ampunan para Gusti Maha Suci. Amin ampunan para Gusti Maha Suci. Acara pelepasan balonnya, pelepasan masa lajang. Bacana.
Ya, pelepasan balon ya, pelepasan masa lajang, guys. Goyang-goyang. Nah, gitu. Sah. 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 Ya hiji. Sekali lagi siap 1, 2, 3. Jaya bebas boleh. 1, 2, 3. Semuanya